kumaha hareup jeung kebijakan ke hareup Bogor benerkeun deui tata ruang anu bener. Benerkeun deui gunungna kudu awian, lengkobna kudu balongan, lebakna kudu sawahan. Di kampung adat belah ditu, belah ditu, belah dieu, ulah dirurujit, ulah diruruksak sabab naon? Ieu tetenger ka makmuran Nusantara. Ngan urang Bogorna kudu saladar sia teh. Sadarna kumaha? Geura inget yen anjeun nu ngawasa di Bogor, yen anjeun seueuh Pajajaran, yen anjeun kudu boga rasa jeung rumasa, yen anjeun kudu boga harga diri sing percaya. Anjeun turunan Pajajaran, turunan Siliwangi, anjeun boga martabat, teu meunang nyembah-nyembah ka bangsa lian sia. Lamun anjeun nyembah-nyembah ka bangsa lian, jati kasih dikucunti, leutik leungit ciri ilang cara nu aya ugur bugangna, siang ulah ka bangsa deungeun, jadi kekeset bangsa deungeun, balikeun si ajaran Siliwangi sia.